Mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui acara matuh dongeng enteng urang sangakeun. Enteng para wargi hiburan ieu mah saukur ngadangukeun. Enteng di pidamalna ngesok micinan waktos cenah kitu. Para wargi sadaya atuh mudah-mudahan bae ku siaran ieu tiasa digemakeun para wargi. Janten bari ngadangukeun teh kedah we aya padamalan nu tiasa dicagap kitu para wargi dah. Ngadangukeun dongeng mah tiasa bari masak, tiasa bari nyisih, biasa bari kukumah, tiasa bari naon para wargi sadaya. Ngadangukeun radio mah bebas kitu. Atuh bapak-bapak cenah bari ieu cenah ieu bari ngarautan krek nyieun layangan, layangan keur icalin. Sae para wargi sadaya eta hartosna ieu cenah ieu. Ibu-ibu bari ngadamel ieu. Ieu bahan ieu bari ngaput teh ding sajawana. Wah, serba tiasa ngadangukeun siaran para wargi. Kedah ngajentul ngahuleng we bari disebut radio ditompo-tompokeun ulah para sing atra we sing atra para wargi sadaya. Asal naon teh lah teu kedah caket-caket teuing. Janten atar gitu maksudnya atar sasatra. Sing aya dangka, sing aya naon teh naon teh hartos nama tempatnya ulah duwe kok radio tadi kuku sorangan gitu ada batur ya yang ngadangukeun. Itu para wargi diantawis nama ngawilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Pamitu lebat urang parantos ngadongeng teh nalika Citrasena sareng Nagasuni parantos ka hiji tempat nyaeta ka warung teh nya. Ku tukang warung harita teh bade ditaros mung waktosna kabujeng seep. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa bagian ke-25. Kumaha atuh para mitra tukang warung nu katelah biadah teh harita teh mengabagiakeun kalayan someahna teh. Eueuh haturan juragan, mangga carali bade ngaleut naon juragan teh? Bade kopi atawa di bandrek? Ceuk biadah. Dareh dehna keur sanajan Nagasuni jeung Citrasena geus dariuk ge tetep we dititah diuk deui. Maksudna mah tanda ngaku jeung ngahormat kanu rek jajan. Ari Nagasuni ret ngareret ka Citrasena, nu direret surti sarta pok ngajawab. Hatur nuhun di, pikeun ngaleungitkeun tanaga nu leungit kitu lah, kuring hayang nginum cai kopi, saterusna kuring hayang dahar. Kumaha aya sangguna bi? Cek Citrasena nyarita yakin pisan. Padahal harita teh teu boga duit sapeser penyon acan. Ari tukang warung teu boga rasa curiga pok ngajawab bangun gumiranak. Oh, paling ngaleut cai kopi ujang teh, mangga ku bibi bade dipangdamelkeun. Dupi juragan sepuh bade ngaleut naon ujang? Ceuk biada. Bari neuteup ka Nagasuni. Nagasuni teh ngajawab kalah ret ngareret ka Citrasena. Pok ku Citrasena dipangjawabkeun. Ah, samikeun we cai kopi bi. Tapi kanggo pun aki mah kedah rada pahit, ari keur kuring rada amis. Sok buru-buru bi. Mangga. Kayak antosan kedapnya ujang. Udah ngadamel heula cai kopi. Ngeme nyayagikeun tuangeun, udah salempang juragan lah. Di dieu mah sagala rupi ge sayagi, palai cai kopi aya, bandrek aya, bajigur aya. Atuh tinuh daun semung lanong nyeri awak aya, jajamu ampir campur sang madu ge sayagi nog hayam aya, atuh sangu aya deui. Ceuk biada. Nyarita kituna teh bari leungin mah pakpik-pok nyadiakeun pesenan Citrasena. Ngan sumut dek cicing teu beda jeung tukang obral. Sanggeus ci kopi sayagi terus disodorkeun ka Citrasena jeung ka Nagasuni bari nyarita. Mangga nyangakeun juragan, bilih palai anu amisna mah. Mangga nyanak we ku anjeun gulana, dupi salira teh asana me tepang jeung si bibi mah. Saha salira teh jenengan, sareng meuli ti mana atanapi bali angkat ka mana deui? Punten we si bibi kumawan tuntu maros bilih ulah jantan bendu. Wah, ditanya mah moal ambek atuh ge atau we kuring anu aya. Lamun si bibi hayang nyaho ka ngaran kuring, heug ku kuring dibejakeun. Tapi kade ulah ngareuwas ieu, nya ulah reuwas. Kieu geura ieu. Ai ngaran kuring teh nu katelah Citrasena, ari aki kuring nu ngaran Nagasuni. Kuring duaan keur aya di perjalanan pikeun nyalametkeun diri tina udagan musuh. Saanyana mah ki kuring teh hiji bupati nu keur nyamar. Lantaran terus-terusan 2 bulan dilana di udag-udag musuh. Anu matak, kaayaan kuring jeung aki kuring teh sakiruksakna. Malah anyar keneh aki kuring teh tarung nepi ka leungeunna buntung. Ku geuning getih teh mun cenah buah hae keneh tuh nya. Wah, tingali ku si bibi serangan. Cek Citrasena bari nunjuk kana leungeun Nagasuni. Memang harita teh
tatu dina leungeun Nagasuni ngaluarkeun getih. Menyak silakan kahanap atuh biadah meuni celegeg we. Bakat ku hayang sidik malah dua jajakan nu tadi ngadengekeun caritaan Citrasena ge sarua pating euleug hayang nyaho, tapi teu aya nu nyarita. Teu lilapok biadah nanya ka Citrasena. Oh, janten kitu nya Ujang. Nanging ari laras-laras bupati mah panginten aya tawisna juragan teh naon tawisna anu aya di juragan kitu. Ceuk biada. Satengah ngadoja ka Citrasena moalnya anak bupati ngaranna Citrasena gitu. Sabab ari dina hatena mah teu percaya. Can caya kana caritaan Citrasena teh. Ari Citrasena meni ngarenyag bareng ngadenge pertanyaan tinu boga warung. Ret ka Nagasuni anu menta dipangjawabkeun. Tapi Nagasuni teu ngajawab kalah kakerung. Kapakca Citrasena nanya di ka Nagasuni, bari rada ngelapar rada puguh ngabohong. Kumaha ki aya tanana ieu bupati teh? Ceuk Citrasena bari melong ka Nagasuni. Tapi Nagasuni mah tacan buru-buru ngajawab kalah ka ngahulang. Teu laki tuna teh pok ngajawab kalem naker. Sena, dina tonggong aki aya gambar naga. Ta eta tanana yen aki hiji bupati, sok buka sangkan yakin Sena. Jawab Nagasuni bari neuteup ka Citrasena. Kacida bungaheunana Citrasena gancang ngalaan baju Nagasuni. Lila berai tonggong Nagasuni ngaliglag breh teh ku Citrasena katempo. Aya gambar naga alus pisan. Ayana luareun daging sajeroning kulit, temong ngalangkang rupana hideung campur bulau. Barang geus tetela pok Citrasena ngomong ka biada. Nah ieu mah tato meureun para mitra. Tato gambar naga ieu. Tah, dina tonggong tanabi tah sok carempong arah yakin. Wayahna we kudu nyalampurkeun ka Aki Kuring, lantaran Aki Kuring sukuna tinggal hiji. Jabak kitu capeun deui. Cek Citrasena bari nunjuk kana tonggong Nagasuni. Ari panonna neuteup ka biadah, pojengkang ku biadah nyampurkeun. Malah jajakan duaan ge nyalampurkeun. Teu lila sararea pating polohok bangun kaget naker. Ari biadah mah kagetna teh dumeh disangka bener caritaan Citrasena teh. Nagasuni dianggap hiji bupati nu keur nyamar, tapi ari jajakan duaan mah beda deui. Kaget ku nempo gambar naga dina tonggong Nagasuni. Sedengkeun manehna kungsi ngadenge dongeng tinu jadi guruna. Ngeunaan hiji jalma dina tonggongna aya gambar naga. Jalma model Nagasuni teh turunan ti Ki Bingbin, hiji jago kahot nu geus tilar dunya. Dua jajaka pating rarenghap narik napas panjang, tapi taya nu nyerita kalah leos ngadeuketan deui tempat diukna. Dek dariuk bari nareuteuk kana beungeut Nagasuni. Ari biadah terus ngaleos ka jero warung paranti manehna cicing. Teu lila pok biadah nyarita hormat pisan. Hatur nuhun si Bebe diparangkeun tepang sang hiji pangagung. Nanging hapunten beli si Bebe kirang hormat. Mangga sing raos-raos we laleson si Bebe mah seja nyadiakeun tuangan. Cek biadah bari terus pakpik-pok nyadiakeun sangu keur nyuguhan Nagasuni jeung Citrasena. Ari Citrasena jeung Nagasuni teu ngarongong deui, terus we ngarinum. Minum ci kopi, Nagasuni matak pikasirieun batur lalampahanana, sabab nginum diserot make tamiang. Jajakan duaan teh teu karua teu nahan pisirieun, tapi sabisa-bisa mah dipengkep. Ngan kapaksa awak jadi kasiksa nepi ka kupusekan nahan seuri. Diuk jadi teu teteg kalakuan anu duaan teh kahartieun ku Nagasuni, pok Nagasuni nyarita. Deru, kunaon bading garesek ha? Hayang seuri mah ulah ditahan, mata kembuk, sok ke bekaskeun ngalah teu jadi penyakit. Da kuring ngarti maran hete duaan teh, hayang nyengserikeun ka kami. Pek lamun teu ngaku burut sia, cek Nagasuni. Ngareret ka si jajakan duaan. Gebeg si jajaka teh ngarenyag, lantaran yakin pisan Nagasuni bisa nebak kana kaayaan dua jajaka. Pok si jajakan hiji nyarita ka baturna. Eta jajaka teh iwati si Kuku jeung si Teguh. Nyarita teh si Kuku para mitra. Emut kene si Kuku jeung si Teguh anu nyangkalak ki ieu anak buahna Nagasuni teh para mitra sadaya. Cing emut kene teh tah buhun laras-laras si Juredanya nu dicangkalak teh. Da dikasih Jured bade maling ieu maling dahareun. Maling sangu saboboko. Mangga urang lajengkeun deui. Teguh,
Jawab bisa kumaneh aing mah sieun euy. Eta panon yang bolosip kitu, cek si kuku rada murumput. Tapi dina hatena hayang ngaheurian ka Nagasuni. Ari sabab manehna ngarasa hariwang sok sieun biadah katipu ku Nagasuni ngan teu wani po. Keun kuing urang jawab lah. Bapak Nagasuni heuh kuring rek seuri sabab memang hayang seuri. Yuk kuku urang seuri ah. Cek si Teguh bari ngareret ka si kuku. Geus kitu barakatak si Teguh seuri terus diturutan ku si kuku. Duanana pating cakakak setengah ngahina ka Nagasuni. Malah bari lalenggakan segala rupa. Ari Nagasuni can waka kahudang amarahna. Lantaran inget keneh kana papatah Citrasena. Basa manehanana keur aya di leuweung teh. Itu mamanehna kapikir yen lamun nyeun piributeun matak cilaka temahna. Tapi pikeun ngubaran ka teuheuna pok Nagasuni nyarita karuduaan. Barulah kamari sore. Kuring nyaho maraneh teh nyengsirikeun ka kuring nu nginum cai kopi ku Tamyang. Ulah kaget euy. Lantaran kumaraneh katempo sorangan, yen kami teh teu boga leungeun anu waras, nu batak kapaksa nginum di sedot. Kami mah untung bisa keneh kieu, sabab teu boga leungeun ge bisa nginum kalawan teu ngaripukeun batur. Sajabat kitu, tong boro-boro kami nu teu boga leungeun, dalah nu barogo leungeun ge nu sampurna loba nu nginum di sedot make selang leutik. Lamun teu percaya jung arulin ka kota. Engke maneh baka celohok nempo nu garining pabakeanana. Sampurna leungeunna kalawan loba duitna ngarinum di sedot make selang. Lamun teu percaya keureut acili kami hiji tong duanana. Cek Nagasuni. Sup Tamyang diabruskeun deui kana gelas ci kopi terus diserot bangun nikmat pisan. Kaciri panoni peureum beunta ngararasakeun nikmatna nginum ci kopi separamitra. Ari si kuku jeung si Teguh gawena ukur silih reret we. Terus pating cirihil bari ditungkup ku dampal leungeun. Itu di Citrasena harita teh make hayang seuri nempo kalakuan akina. Tapi barang dipikir deui bet karunya. Tapi nyarita mah henteu. Seuri oge henteu gawena nganiteup boe ka Nagasuni nu keur anteng nyerot si kopi. Puguh we keuheuna maka si kuku jeung ka si Teguh teh. Tapi rek nyieun tindakan sieun rencanana gagal. Nu akhirna moal manggih dahar mangkaning tukang warung geus kaciri percayaeun. Jadi lebar temen lamun nipu geus ampir hasil heug digamahan. Kitu ceuk pamikir Citrasena. Tekung silila di hareupeun Nagasuni jeung Citrasena geus ngabagug dua alas piring. Atuh kalawan ti loba carita celebek Citrasena ngahanca alasna. Ari Nagasuni celeng we da puguh bingung. Ari rek dilodokan urutan kuda era deui ari diantep wae lapar. Tungtung nangahulang bari neuteub ka Citrasena nu keur cacamuilan bangun nikmat. Akina mah teu dipelire. Lila-lila Nagasuni teh teu kuat nahan lapar. Beuteung geus rame pating kulubuk tikoro kaciri lok-lokan. Nempo kaayaan Nagasuni pok si kuku ngaheureuyan wanina keur. Bapak Nagasuni, kunaon eta alasna diantep wae yeuh? Sok serot atuh make Tamyang kawas ci kopi. Pisan teu Pak? Cek si kuku. Bari rada keukeureut ceuman bisi Nagasuni ambek. Tapi panasaran hayang ngaheureuyan. Barang ngadenge caritaan si kuku kitu pudik di Nagasuni nafsu. Ret ka si kuku mata kaciri burahay beureum. Tapi teu nyarita kalah kamolotot we salila-lila. Si kuku anu tadi geus ampir eureun teh jajantungna ngadak-ngadak getihan deui. Tapi teu wani deui nyang hareuyaan bisi Nagasuni teu kuat nahan amarah. Ngan untung Citrasena daharna gancang bubuhan geus ahli kana leleb jeung kasurung ku lapar. Beres dahar pok Citrasena nyarita. Di warung, cik minta sendok hiji. Buru-buru ye rek nu palaki kuring. Karunya geus 2 poe teu manggih dahar ye. Ini wah kejona tapi teu bisa dahar weuh leungeun cek Citrasena. Bari neuteub ka biadah. Ari biadah teu ngajawab kalah kop kana sendok terus disodorkeun ka Citrasena. Sageus minang sendok pok Citrasena nyarita. Sok calangap ki. Kukuring urang huapan. Kade ulah didajuk sendokna ye. Lantaran lain urang sendok nama. Lebat ti kitu nu kabeuli teh ngan ukur sameuna wungkul jeung deungeuna. Ari sendok jeung piring nama teu kabeuli ku urang teh. Cek Citrasena. Bari cerep nancepkeun sendok kana sangu terus dijungjungkeun. Dijajapkeun atuh ka Nagasuni anu keur ti tadi keneh geus calangap. Teu beda jeung manuk cangkul leung we nu keur diparaban simut. Nempok itu si kuku jeung si Teguh beuki resepeun bae cigana teh.
asa aya hiburan anyar meureun. Tapi Nagasuni jeung Citrasena kapaksa nutup ceuli jeung nutup mata sangkan teu kapangaruhan kuluduaan. Nagasuni teu bisa gancang daharna. Sajabati kitu teh teu seueuheun sapiring. Jadi daharna teh lila pisan. Pikeun micen ka kesel pok si Kuku ngajak ngobrol ka baturna, pura-pura teu malire ka Nagasuni jeung ka Citrasena. Kumaha atuh caritaan si Kuku teh para mitra? Aing guh ari ayeuna teh bulan naon euy jeung tanggal sabaraha nya? Asa geus heubeul teh inget kana tanggal dewek teh lain. Tuh, ing da inget teh nyaho tapi nurutkeun kira-kira mah jigan mah tanggal 13 tapa tanggal 14 teh euy. Tempat nama lah teh nyaho ing lantaran geus heubeul deui teu nempo kalender. Kalenderna ge teu boga uing mah komo. Rek nanyakeun naon atuh tanggal we kawas pegawai negeri we seuling teh. Kawas anu boga gajihan we euy. Boga janji atau rek naon selain teh? Atau rek kawin meureun nya? Ulah salah arti euy nu butuh ku tanggal teh lain bae pegawai negara. Patani ge perlu apa kana tetanggalan teh lantaran matak aya hitung-hitungan tanggal bulan jeung taun ge pikeun ngitung-ngitung hiji pagawean sangkan mu cekil hasilna jauh hamana babari dipiarana kitu. Oh. Rek tani lain teh. Sugan dewek teh rek kawin euy. Naon perluna tuh rek tani nanyakeun tanggal tawa bulan? Dipikeun nganyahoankeun mangsa. Saha pikeun patani nu taliti teu gagabah rek pepelakan teh. Lantaran unggal waktu pada mawa maunat. Bawa naon teh mawa ciciren sewang-sewangan sangkan tatanen teu pinangi jeung karugian. Sabab manusia teh diwajibkeun usaha pikeun narekahanana sagala rupa mamala. Lamun urang geus usaha sateka pola tapi masih keneh pinangi cilaka atau pinangi karugian, eta mah lain salah di urang. Dari usaha mah atuh kudu kumaha kitu le. Tah kulantaran kitu dewek mah euy. Lamun rek pepelakan sok ngitung heula, kitu maksud dewek teh. Cek si Kuku. Bari muril-muril kumis anu ngan 10 lamar. Si Teguh pok nyarita. Wah, hararese teuing. Apaan geus bugu mangsa mangan aya 2. Kahiji usum hiji, kadua usum katiga atau usum halodo. Gitu cek uing mah. Ari nu diteangan ku si lain mangsa naon atuh Kuku? Cek si Teguh bari neuteup ka si Kuku. Sarta terus ngareret kanu keur ngahuapan Nagasuni. Salah ta ilmu teh. Mangsa teh kabehna aya 12. Sok dengekeun ku ilaing. Urang tataan hiji-hiji mangsa kasa, karo, katiga, kapat, kalima, kaenam, kapitu, kawolu, kasanga, kasadoso. Ta eta Desta jeung kasanda. Tamahna jadi 12. Sakitu mangsa teh cek hitungan kolot mah. Unggal mangsa aya ciri-cirina, ku kolot-kolot urang baheula sok dipake patokan pikeun ngurus sagala rupa tatanen. Boh sawah, boh tegal, ngahuma, malawija, jeung sajawana pokona unggal mangsa aya hitung-hitunganna ngarti maneh Teguh. Oh kitu. Kakaranya ho dewek euy. Harina ka asup kana mangsa naon atuh? Cing contohan hiji-hiji. Ada kuring bisa surti ngarti. Sugan we aya gunana atuh di mana kuring boga sawah jeung tegal. Mudah-mudahan we kuring boga sawah. Lah kuring mah saeutik we hayang boga sawah teh kira-kira 20 hektar gitu. Tegalna 50 hektar. Bolok. Sia malah huta teuing ngalamun teh atuh. Sakti mana bogana sia nganalkeun pagawean minangka jadi hansip ayeuna. Alah, kelakuan teh. Ih, sanu nyaho atuh. Kuring menang untung. Kumaha dewek we ngalamun berbebas. Cek si Teguh para mitra sadaya. Semu dari naker malah biadah ge jadi kabengbat malah seuri. Terus ngilu ngabandungan kana obrol-obrolan si Kuku jeung si Teguh. Kitu deui Nagasuni jeung Citrasena bari dahar teh ngabandungan ngobrol. Teu lila pok si Kuku nyarita deui aksi naker asa kapake meureun. Heuh kuring urang terangkeun. Tapi lamun salah jeung lamun aya nu teu kaharti wayahna we nya sabab dewek teh can kolot euy. Ieu mah cek kolot kitu nya. Sedengkeun dewek pan can kolot jadi budak keneh, murah keneh. Tah, cek si lain ini kira-kira tanggal 14, tanggal 13 bulan. Lamun ayeuna bulan Mei nya cek hitungan kolot aya teh kaasup mangsa euy. Mangsa ka-11 atawa Desta. Kapareunakeun atawa ninca kana mangsa ka-12 atawa kasana. Kitu cek kolot. Baheula mah euy. Tah ayeuna tandana atawa cirina mangsa ka-11 teh geus mimiti loba halodo.
atuh geus naon teh hujan datang leutik tutul cacing barijil sarta hawa karasan haneut bangsa teh alus pisan pikeun malawija di Tegalan malah alus pikeun nyieun tali atawa dadung dina tina awi atawa kulit kai lobana tina kulit tisuk kulit tangkal tisuk eta mangsa ka-11 atawa sok disebut mangsa desta. Ayeuna ciri-cirina mangsa ka-12 atawa kasana tepat dina ke-13 Mei dupi ka 22 Juni kurang leuwih mah nya. Tapi bisa robah dina mangsa ieu mangsa turas cai dina tatangkalan tuh. Mimiti aya turaes nu kadua. Tuluy ari kahiji biasana bulan April nya. Disusul ku lobana turaes nu katilu, terus anu kaopat sadina usum turaes nu kaopat geus mimiti carang turaes teh. Saterusna dina mangsa ieu alus pisan keur nuar awi atawa kai kuatna bisa ratusan tahun serta dina mangsa ieu alus pisan pikeun nyaangan kebon tah sakitu ka nyaho dewek teh ngartos maneh ha si kuku terasa daya terus ngareret kana gasuni ka Citrasen kabeneran narita teh geus beres dahar si Teguh cakakak seuri bari nyarita jiga nu heueuh kaharti euy lah kaharti pisan lah kahartos pisan nya adunungan lah jadi lamun kitu mah tuh pikeun nyangkok oge alus meureunnya nyangkok teh tapi kumaha lamun ngawinkeun tangkal jambu batu jeung leungeun alus mah kita geus Mitra sadaya bari ngaret kana gasuni nu leungeun disambung ku tangkal jambu sarta ditalian ku kulit tangkal tisu puguh we na gasuni meuni keudek beungeutna bakat ku amak tapi can kaburu nyarita lantaran paheula-heula jeung si kuku anu menang nu memang si kuku pok nyarita Pramitra alus pikeun nyangkok leungeun oge ngarangkena tina sirah sirungan ku tangkal jambu batu terus buahna terus ngagarantung dina buuk gesok pasti dina buuk keluar ieu keluar buah leuheung tina buuk dina sirah berarti teh buluk hewe keluar terus santuy pan ripung ke si kuku eleh peris nyiniranana puguh nagasuni buki amekeun bae biadah meuni calawak hayang nyarek ka si kuku sagan ulah karitu peta tapi teu bisa pok teu lilagan tawang nagasuni nyarekan bari molotot setan sia manusia kurang ajar deui kasebelan wujud burung sia ya si kasebelan panggawara kurang wara si sadut sia sejabana mentung ngahina ka aing deuleu can wawu sia ka si Nagasuni lamun can wawu hayu urang jeung aing urang sasalaman cek Nagasuni bari jurung kunung nangtung lalaunan biadah meningal gibrig bakat kurewa sok sieun matak ribut mangkaning harita geus wanci liwat magrib tapi si kuku jeung si Teguh taya kasieun kala kapok si kuku ngajawab pertanyaan Nagasuni bet asa ngadenge bodor teu rame malah sakumaha bisa sasalaman lamun teu boga leungeun apaan boro-boro sasalaman nginum ge diserot kaos gajah bener enta cek si kuku beuki wani nyaritana puguh Nagasuni napsuna meuni ngagedur amarah teu kawadahan napas ngadak-ngadak jadi ngahegak ari huntu kekerot sarta urat beuheung ranteng jiga kabatak kan tawang Nagasuni nyarekan setan sia kurang ajar deuleu nganggap budak rodek hulu ka aing sia nganggap gajah ka aing sia teh nyahoyeun aing tenaga awas dilaglag sia ku aing tapi keheula aing rek nanya ka inju aing cenah aing teh meunang ngambak ka jawan teu lamun teu meunang teu madak bisul dina tarang ieu mah cenah ieu amara aki bisa bijil tina ceuli lamun kieu ieu meunang teu cek Nagasuni bari malik ka Citrasena sedang Citrasena harita teh eleh loba amarahna lantaran sanajan disabar-sabar ge tetep we teu kuat ari ngadengi anu ngahina mah pok Citrasena ngajawab bari meureumpkeun leungeun kain cakatuhu beungeut-beungeut sarta panon beureum oke kacape geus eueuh dahar geus eueuh kari-kari mangih careuh lag-lag atulah diantep alah ditambul we nu kitu malah tong disanguan lamun diantar ke hayang nama matak beuki nyaluntang we geura sok kawaraha aki kaynya
cek Citrasena bari keluar ti warung. Si Kuku jeung si Teguh barang ngadenge caritaan Citrasena ngadak-ngadak jadi miris. Bulu punduk harudang jigan sieun ku jurig. Lantaran nempo beungeut Nagasuni nu tadi pikawatireun robah jadi pikagilaeun. Mata bubuilakan jiga ucing neleburit. Neleburit. Nagasuni harita teh nyarita deui getruk leungeun anu disamung ku tangkal jambu batu teh digetruk-getrukkeun kana taneuh. Aneh luar biasa. Kaayaan ngadak-ngadak euneur bumi alam ngageter. Imah pating rarekot sarta kenteng pating sororok maruragan terus prek niang taneuh. Barang nyaksian kaayaan kitu biadah meninga gibri. Hari si Kuku jeung si Teguh meuni colohok. Terus silih reret tiga nu bingung. Teu lila gero si Kuku mere komando satakerna. Kabur! Cek si Kuku bari dreg lumpat meuni sagala didupak. Bangku urut yuk ngajungkel meja kadupak sarta piring jeung gelas prek pareupeus. Si Teguh teu mikir panjang sakilat loncat keluar nuturkeun baturna. Deleg-deg lumpat meuni ti buburannya. Nampo musuhna kabur jorelat jeleng belesat Nagasuni luncat keluar sarta terus ngudag nguduaan. Teu lila celek Nagasuni nangtung hareupeun jajalaneun si Kuku jeung si Teguh. Rag duana ngaraneg. Ret kanu ngajegah hareupeunana. Barang breh tetela Nagasuni meuni ampir soak badena. Beretak si Kuku jeung si Teguh lalumpatan deui. Tapi mencara kadua jurusan, Nagasuni bingung ngegero ka incuna. "Sira, tadi aja lu." Cek Nagasuni bari ngawaskeun anu lumpat. Teu lila torojo Citrasena nyampeurkeun bari nyarita. "Naon ki? Ka mana kaburna si kesebelan teh?" Cek Citrasena bari luak lieu ngencang atuhu. Ari Nagasuni pok nyarita. "Sena, si bangsat lumpat kadua jurusan. Sok udah gagaler. Nu sahulu. Ari nu sahulu deui rek diudag ku aki ka kidul. Hayu udag." Cek Nagasuni belesat luncat ka tebeh kidul. Citrasena teu ngajawab deg-deg lumpat ka tebeh kaler ngudag si Kuku. Dalila corelat si Kuku nu keur lumpat ka tempo ku Citrasena. Jeleng Citrasena luluncatan gancang naker. Bakat ku teu sabar hayang buru-buru newak musuhna. Tapi si Kuku ge eleh gesit. Sakilat geus teu katempo deui ku Citrasena. Da puguh peuting atuh sok sanajan kakara liwat magrib ge. Lantaran hararium ku tatangkalan. Sajabati kitu si Kuku geus apaleun kana seluk-belukna eta lembur. Jadi teu mata keran lamun si Kuku hese kasusulna ku Citrasena. Atuh puguh Citrasena bingungeun lantaran sakilat ge udaganana geus teu katempo deui. Sanggeus lumpat ka ditu ka dieu sakedeung corelat si Kuku katempo ku Citrasena. Malah blus si Kuku asup ka balai desa. Ku Citrasena katempueun kalawan jelas. Deg-deg Citrasena ngudag ka balai desa. Ngan samemeh anjog siuk jagera Citrasena tabrakan jeung si Teguh nu keur diuber ku Nagasuni. Maksudna sarua rek asup ka balai desa. Ari si Teguh teu loba pikir deg-deg lumpat deui. Tarang anu karasa nyeri urut paadu teh teu dipalire. Plus si Teguh ge para mitra. Manehna asup ka balai desa. Citrasena bungaheun lantaran dianggapna sarua jeung lauk asup kana bubu. Jeleng Citrasena luluncatan. Tapi barang nepi kaburuan Nagasuni salah nempo. Disangka nu luncat teh musuhna atuh jeleng corelat. Leungeun nu disambung teh ku tangkal jambu batu disabetkeun ngalah sirah Citrasena. Ngan untung Citrasena oge kesit lak sirah ngelok bari gereleng awakna ngagorentel ngajauhan Nagasuni bari ngagero lantaran manehna nyahoeun nu nyerang teh akina. Kuring nih maki. Kuring Citrasena. Cek Citrasena bari korejat hudang. Terus nangtung serta netep ka Nagasuni anu ngabeleg-beg teu pati sidik di rada poek. Kebeg Nagasuni ngarenjag barang ngadenge Citrasena ngomong. Pok Nagasuni ngomong semureuwas. "Hah? Maneh sena? Waduh, untung maneh bisa ngejat. Lamun teu bejat da sirah teh. Paingan gesit atuh ari incu aki mah. Lantaran lamun mangkluk tadi mah geus tagtu modar." "Nya kuring ge maki. Aduh, ari si kasebelahnya rasup ka jero imah itu kieu." Cek Citrasena bari nunjuk ka balai desa nu disangka imah. Nyarita kitu teh bari terus lempang lalaunan ngadeuketan lawangna. Terus ku Nagasuni dituturkeun sakabeh caritaan Nagasuni teh jeung Citrasena kadenge pisan ku si Kuku nu geus nyempo di pojok. Malah si Teguh ge geus ngahep-hep we hanapeun tumpukan bangku.
lantaran tangtu marah teh bakal kapangihku Nagasuni. Tapi untung jika nabai si Kukuh jeung si Teguh teh can waktuna kudu cilaka ku Nagasuni, lantaran dina jero balai desa teh aya deui jalma sejen nu tayalian iwa ti si Jured para mitra sadaya nu keur ditahan di dinya. Kumaha atuh saterasna para mitra, barang si Jured ngadengin Nagasuni jeung Citrasena manehna mani curing hak. Terus nanya ka Nagasuni, sanajan can sidik ge sabab geus apalin kana sorana. Aduh, hatur nuhun juragan, engal-engal sumping, aduh juragan. Ya, juragan coba den nulungan abdi sanes. Engal juragan ieu abdi pun Jured di pojok palikaler nun. Cek si Jured bari nolot tina sela-sela sarigsi. Disangkan aku si Jured mah Nagasuni rek ngabebaskeun manehanana. Puguh Nagasuni jeung Citrasena ka cidareuwasinana. Barang ngadenge aya si Jured bok Nagasuni nyarita ka Citrasena. Sena, sora aya si Jured ha? Bener teh ha? Cek Nagasuni bari neuteuk ka Citrasena. Loba catur Nagasuni asup ka jero balai desa. Citrasena pok ngajawab, "Ari sorana mah nya ki?" Nah Mang Jured bet aya di dieu nya. Ah teu kaharti kuring ieu. Alah katawan ku urang dieu eta kumaha nya? Si kurang geroan ngarah yakin. Mang Jured, di mana Mang teh? Ieu kuring Citrasena Mang. Cik Citrasena bari ngadedengekeun sirahna nungguan jawaban ti si Jured. Ngadengdekeun sirahna bener sana ngadedengekeun. Si Jured dedeh beuki bunga gancang anu nanya di temalan. "Di dieu Mang Maujang. Engal ieu aduh Mang bebaskeun aduh. Disangka sacung huis ieu Mang bakal aya nulungan. Engal jang engal. Ieu Mang parantosono ka ujang." Jawab si Jured bari neungulan sarigsi. Ari maksudna sangkan Citrasena leuwih sidik, di mana manehna cicing. Si Kuku jeung si Teguh meni ngarenjag satakar kebek. Lantaran teu disangka ti tadina bakal aya kajadian kitu. Dina hate si Kuku jeung si Teguh timbul perang sabil. Lantaran maranehana teh sabenerna mah di papancenan kudu ngajaga tawanan. Ari ayeuna mangih kajadian kitu. Puguh we matak bingung. Sabab yakin pisan jalma nu rek ngabebaskeun si Jured teh jalma nu dipikasieuna. Leng si Kuku jeung si Teguh ngaharulang. Tina bakatingku bingung-bingungna malah sakapeung timbul rasa kaduhung sagede gunung. Wedah geus wani-wani ngaheureuyan ka Nagasuni. Padahal manehna geus nyaho yen Nagasuni hiji jago sabab geus kasaksian ku panon sorangan. Dina tonggong Nagasuni aya gambar naga. Mikir nepi ka palabah dinya mah kalah kaleuwih bingung si Kuku teh. Si Teguh nya kitu deui lantaran sarua pada ngarti kana hartina gambar naga. Sabuat keur ngaharulang kitu goloprak kadenge sora dokdak. Horeng teh Citrasena keur ngarayap ngadeuketan si Jured. Ari bangku nu ngahalangan didupakan malah nu ngahalangan pisan. Karawak dicekel palawar dibalangkeun sakarepna. Hiu pelesur prak-prai bangkukeuna kana panto. Nepi ka muka plong ka tukang aya jalan. Nempok itu ngadak-ngadak si Kuku jeung si Teguh menang ilham. Gancang ngarayap lalaunan sangkan ulah aya sora. Kabeneran bareng duanana teu lila si Kuku jeung si Teguh geus hasil kaluar ti dinya. Kaluar ti balai desa, hartina salamet moal kapanggih ku Nagasuni. Ari cilakana si Jured teu bisa kajaga, malah jigana bae kana lapur teu kapilih teu kapuluh, tapi otak si Kuku rada encer. Terus nyarita ka si Teguh ngaharebos. "Teguh, bahaya euy. Buru-buru laporan ka polisi. Demek rek ngawaskeun si Jured bisi kabur manten. Buru euy, mumpung cengkal labu sok buru-buru euy." Cek si Kuku bari panon mah molotot ka palebah Nagasuni jeung Citrasena. Sok sanajan poek tapi bari ngabeleg-begna mah kaciri. Sedeng si Teguh teu ngajawab harita keneh. Terus surti kana maksud si Kuku gancang ngeteyep ngajauhan balai desa. Sanggeus rada jauh berembang si Teguh lumpat ngajugjug ka imahna pakulisi. Ari si Kuku harita terus bae ngawaskeun tanu aya di jero balai desa, malah teu lila pok Citrasena nyarita. Mang Jured sok buru-buru keluar Mang, bisi kaburu loba manusia urang dieu. Sok buru-buru. Cek Citrasena. Bari para mitra manehna teh ngabelel-belelkeun panon bakat ku hayang sidik ka si Jured. Si Jured pok ngajawab, "Aduh, atuh nuhun Jang. Hanya kalau Mang teh bisa keluar sorangan.
saring si panjara ka cina kuat na jang. Saja batik itu suku mang dua nana tatu tabak bedog ya. Kulantaran kitu wayah nawe. Ulah kapalangnya bela sok pamukakeun panto panjarana jang. Bisikon cina teu beunang dilaan mah pantun aya bobok lah ku bedog jang. Sabab mang mah teu boga bedog ieu teh. Ya baleung ditaliani teu ditaliku ngongkro. Kitu jawab si Jured semu mulinis. Hari Citra Sena can waka nurut kana kahayang si Jured kelah kapok nyarita kana Gasuni nu harita keur nangtung bari ngawaskeun. Kumaha geus kieu lantaran Mang Jured teh tatu cenah ku bedog musuh moal matak namahan bahaya kitu ki. Waktuna kaburu sae para mitra duwi ka dieu heula nya. Enjing urang teraskeun deui dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan Karya Kileksan. Atuh Mang Jaya saparakan can ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Enjing urang tepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Mang Jaya sareng Kileksa amitan bae wilujeng kantun kasadayana mangga permios.